Astagfirullahaladzim. Senal teh jeung pegat ya. Aing aya wae ya. Astagfirullahaladzim naon ieu? Alah, beli ngora dia. Aya cai kebenaran lah. Keur halap-hap ya. Wah, astagfirullahaladzim. Bentar lagi. Siga nu halap-halap kitu eta teh. Diburu ka urang ieu. Capek ya tuh. Sakurilingan. Belas. Nya teras sakurilingan abdi teh. Heeh tujuanna ka mana? Eta asal gelegep-gelegep we datang-datang. Kang, abdi mah tuturkeun indung suku we lah ka mana lah, bebas pokona abdi mah. Mohon. Palingan atuh asa awis tepang sing kanji teh kukurilingan we nya. Wah, naonnya Kang Heri dan naonnya. Ailingi di mana ri? Bebas abdi mah Kang Heri. Baca di ditu mangga, di dia mangga, atau bayi panggung Kang Heri. Dari we. Bobo pagawean teh. Yuk dia Ya, ya. Beli yuk. Oh, pagawean teh. Cau kanji cau. Mah, hatur nuhun. Leuwih nginumna. Geus cukup dekat ke banjir kieu. Lain tadi diperhatikeunnya di jalan tadi. Keur ngobrolkeun naon mun uplek kitu. Ye, Kang Haji. Ye. Kuring mah sampai ayeuna ge masih dedengin keneh. Bahasa si emang ngomong di Tajuk geuning ka urang. Oh, ini masalah eta teh ente nyandung. Lain eta ngomong teh ka mana wae. Ini bab naon atuh Kang? Eta pedah Kang Haji cenah pas cek emang teh ning basa cenah Islam teh. Oh, jaya cenah kitu. Islam teh pernah dijaya. Kan gitu cek si emang teh nya pernah ngawasaan alam dunia. Nyata bab eta. Bab eta. Oh, eta. Pugu hari teh gitu Kang, abdi ge hari teh gantung dengeun. Kan hari teh abdi teh nanya si Mangge kan kaburu dari beuteung gitu teh. Oh, tadinya mah barang dahar wae pagaweanna. Ya Kang Haji nya ieu numutkeun sim kuring ya dia Oh. kandang. Jangan lah mikiran nu kitu-kitu. Si emang paduli si emang mah. Oh, aya negara hayang maju sagala Islam bakal jaya lah. Ngimpi Kang Haji nya. Tah, eta besan. Eta si Kang Heri eta. Kedua pisan panuju teh. Pamuhalan kandang lah. Pamuhalan berat cita-cita kitu teh atuh. Ye, cita-cita model kitu teh ibarat piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir. Ibaratnya pungguk merindukan planet Merkurius. Jadi salah, aja jika mengawain. Padahal intina mah kitu kandang tah. Poe ya Kang Haji jeung abi pamadegan berarti sami. Pamadegan atuh. Naon lah mikiran negara kangdong sagala pikiran caritaan sing mang sagala rupanya Berat ya Kang Dang nengekeun nya. Ku zaman ayeuna mah nya penting ieu. Beuteung sebeuh teu. Ieu mah pageuh. Pamajikan duit teh. ringan. Ringan juga. Hai, Kenang. Gawe teh baut jamadut bakatut hasem ke juga ti ucing. Masih mikiran nu kamari obrolan si Emang teh ya. Yen umat Islam teh bakal dijaya. Hai. Pamohalan, Kang. Mikiran nu ringan-ringan weh. Nu jeung mikiran nu kitu sagala. Lain kitu Kang. Yeuh, urang teh kuduna bunga reueus boga sajarah Islam anu nyongcolang. Itu jasa cacing. Beh dituna jasa Rasulullah, beh dina jasa para khulafaur rasyidin, para khalifah. Ya tapi lain kitu, Kang. Yeuh nya. Urang teh kudu ngukur ka diri. Urang teh lawan urang teh ya ke lain bantrakeun, Kang. Ke dina mangsa ke misalkan umat Islam teh menyat. Dato mah cicing sabangsa ning Amerika. Cina oge negara komunis meureun. Remuk ya urang teh, Kang. Bakal moal menge urang teh.
Mang, ka dieu Mang. Alah sia kebeneran aya si Emang euy. Calik Mang ka dieu Mang. Aya naon lo nyalukan? Alah kebeneran aya si Emang nih. Alah calikna di mana Mang nya? Ah di dewe emang malah. Aduh, punten Mang ya. Nya sok lah. Abi palih dieu. Ka mana saurang deui asa teu katingali? Ya kitu teh Mang. Aya gawean nu sejen Mang. Oh, syukur ari Nuhun. kitu mah aya gawean keneh mah gitu kan. Ari ieu geus gawe. Ah, nanti keur nyantai we, Mang. Oh. Ningali Kang Dang keur sibuk abdi mah nyantai Mang lah. Oh iya tadi nyalukan juga aya nu dinas ka Mang teh aya naon sana? Alah kabeneran Mang. Heeh. Ieu teh kuring masih kaemutan keneh Mang. Basa Mang ngobrol di tajuk teh. Ngobrol naon atuh? Eta kan dongeng teh kisah can beres. Ngisahkeun Muhammad Al-Fatih anu naklukkeun Konstantinopel. Anu pada maghrib teh anu kapotong Ih, badan nya bisa. eta. Oh gitu. Tah lamun di dongengkeun di dieu mah atuh moal anggeus tepikeun ka subuh eta mah kudu ditajuk ka dongengna atuh lo. Tapi kieu da di mah pondoknya mangga aya perlu deui eta ya. Lamun diudang ku dongeng mah disimpulkeun we di dieu mah. Jadi lamun simpulna dongeng eta teh kahiji aya pelajaran keur urang. Pelajaran nu kacida pentingna. Anu kahiji yen Muhammad Al-Fatih teh geus ngabuktikeun janji Allah di Rasul. Yen Rasulullah SAW teh 15 abad ka tukang memang parantos ngadawuh kitu yen kaum muslimin hiji mangsa bakal naklukkeun benteng Konstantinopel. Anu harita mah kan dipimpin teh ku raja naon teh? Herakli. Lamun di Tatar Sunda mah disebut teh Heraklius teh eta teh. Gitu. Tah dibuktikan Hercules Mang. Hercules, nya Hercules teh. Tah teh 800 tahun sabada Rasulullah SAW pupus, kabuktikeun teh Muhammad Al-Fatih. Nah, anu kaduana, lian ti janji Allah anu pasti, janji Rasul anu pasti teh Muhammad Al-Fatih nalika naklukkeun benteng Konstantinopel teh lain sapoe dua poe eta teh. Ya, lain saminggu 2 minggu, mang bulan-bulan. Waragad lagi luar biasa eta teh. Wah, tah, tapi ku paheuyeuh-heuyeuh leungeun, paantai-antai tangan, gitu ya. Silih tulungan, silih belaan, silih talangan. Akhirna pagawean anu kacida berat teh berhasil jeung sukses. Gitu, teh pelajaran keur urang. Tah urang teh kudu kitu lamun urang hayang dijaya deui gitu. Tah anu katiluna ieu pelajaran anu kacida panjangna teh kasimpulan da dieu mah pondok we. Yen Muhammad Al-Fatih teh geus ngabuktikeun yen kaum muslimin teh lamun boga jiwa satria sajaah disebutna. Anu kaduana jiwa istiqomah, pancet hate keimanan yakin kanu janji Allah jeung Rasulna. Terus anu katiluna mujahadah daek berkorban, insya Allah sagala rupa cita-cita anu kacida beratna teh bakal dinekan. Gitu. Anjing. Arti tah Pokona mah lamun urang rancage digawe, barjeng iman tur ikhtiar ka Allah Subhanahu wa taala, eueuh anu teu mungkin ji. komo eta janji Allah, eta teh janji Allah jeung Rasul mah Pak. Pasti pisan moal Eta. sulaya janji Allah jeung Rasul mah. Bangga abdi makasih Emang, walaupun anjeunna orang kampungnya, tapi otak pengotaknya eleh ke profesor nya. Tersangka si Emang multi talentan. Apa? Nah, multi talentan. Lah, multi talenta. Hari muji teh sakali leuwih hiji, bari jeung salah gitu Maksudnya eta mah hampura kedekan. Nah, gitu loh. Kisah kesimpulan tina kisah perjuangan Muhammad Al-Fatih naklukkeun benteng Konstantinopel nepikeun ka orang Nasrani serah bongkokan teh juga kitu tah. Ya mudah-mudahan we kapayun janji Allah sareng Rasul anu hiji deui yen urang bakal naklukkeun kota Roma teh. Nah, kaalaman ku urang. Gitu. Jadi eueuh anu teu mungkin Kang Haji. Mang, yeuh kuring mah nya saking reueusna ku sajarah Islam nu kantos nyong colang teh ngawasaan alam dunia. Reueus Mang, sok ditemangkeun. Langsung gade hari kitu mah nya kapanggih jeung produser. Nah. Bisa jadi duit. Oh si Mang. Mang aya perlu deui dah. Ya Mang haturun pisan Mang. Teruskan kana gaweanna nya. Iya Mang. Ya, Nuhun Mang. Waalaikumsalam. Salam. Harti ayeuna mah.
Alhamdulillah Mang. Hmm.